aing bencana di mana cikeneh gempa bumi. Aduh, telila disusul ku beledug eta gunung. Aduh, ini segala ya bencana ya Allah, ya Allah. Jangan aing mesti mikiran anak. Goblok, kira-kira ngomong ke bencana geus anu ngebeledug. Mana si jangkar keher deh anjing di teteangan ku aing eueuh nya. Goblok ah. Itu si goblok keur naon si eta hulang-hulang di dieu si anjing. Putus cinta kitu. Wah, sia keur naon di dieu nya anjing ngulang jentul kitu juga nu galau goblok. Sia anjing maneh atuh ku aing teh tayangan sing horeng di dieu hulang-hulang naon yang kasebat sia teh kasebat salah itu aing ngomongna ge keur naon maneh Aduh, was goblok. atuh hulang-hulang atuh sia teh keur naon Jangan aing. sama jangar wae teh weleh Cing heula aing teh can beres ngomong teh goblok. Kamari aya bencana sia gempa kamari sa di laut ayeuna di gunung sekalian di barengan teu denger asa sakitu loba bencana teh ayeuna emane. nah ada leutik keneh bencana alam Leutik kumaha sakitu loba korban goblok. loba korban keneh ge bisa digantian keneh ku duit Sia mah kos goblok duit mah da bisa diteang. bisa diteang sia ge tang ngarti gini kan anjing ya anu Iya, bencana gede mah nya eta bencana akhlak naon piubareunana di mana obat dicari bencana akhlak ai maneh negara mata kruksak kieu teh gara-gara naon gara-gara bencana akhlak Aduh, bener oge sia teh anjing. nya heueuh atuh lain aing nu bener sia pangartina cenah pedinya aduh sia teh diajar deui atuh engke Kena mah anger asa ai bencana nu kitu mun kena ka urang engge mau bisa ngumean akhlak heula kaburu maot sia di bencana. nyakeun bae kajian akhlak alus tapi urang paeh husnul khotimah tah eta anu bener mah matakan ti kiwari sok gara benerkeun akhlak sorangan lain mikir anu eueuh nu jauh na nu ngabeledug nu ngabeledug bieu geuning kan mah. Dikubuhan teh urus anjing. si goblok teh aing sok di kiwari benerkeun akhlak maneh ulah nyalahkeun bencana alam mata kitu oge Gusti nurunkeun ngarah eling deui ka Gusti ngalah ingeteun deui geus lah aing orang ulin ka ditu ayeuna mah pada hulang-hulang kitu bae Ayo tuh lah. ayo atuh Bantuan langsung aing. goblok sia mending ngadoresakeun pisan